Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Dinamara anu rupina katingali parentos siap-siapnya wargi bade ngadongkeun dongeng Sunda nya sesana harus mangrup bikin dongeng wargi pamugi bae sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberah manahnya wargi utamina wargi sok biasa ngadaungkeun dina channel Edman Dinamara dina YouTube. Oke, kawargi sadayana ulah hilap subscribe na di antos pisan atuh. Atur nuhun wargi. Wargi carios anu baris di bedar masih anu judulna Sikulupnya. Karangan Kilik Sati Sumedang bagian nu ka-12. Saresna wargi carios Sikulup ieu teh terasan tina carios kasarung kasayang maungnya. Namun ku pengarang karsan buku nanti ditamu terasa nawa heula nu kusim kuring dibaca warginya insyaallah gin lah wami pantes saya di pengarang kurang kawitan lah carios tina carios mangitoko lah tanapi kasarung kasayang maung teras dilajengkeun kana ieu Sikulup tawargi mangga atuh na urang lajengkeun bae carios Sikulup ieu bagian anu ka 30 masih obrolan bilani sareng janten putrana Sikulup anu bade milarian ilmu cenanya wargi. Da kumaha lajeng naik cerita. Bang Oli jeung ngadangkeun tengah-tengah landung pang beberah mana. Nyakeun wae ari nu geus mah ujang lantaran loba keneh kasempetan pikeun diajar. Da ujang ngabudak keneh sajabana ti kitu disebut tolabul ilmi mah atawa neangan pangaweruh neangan ilmu teu kahalangan ku umur lantaran ceuk dalil ge nyiar ilmu teh wajib timiti lahir ka dunya nepi ka liang kubur jadi batesna teh lamun geus paeh we neangan pangarti mah anu matak teh aya alesan pikeun jalma nu bodo dina ngajalankeun parentah Allah teh geuning sok aya sawatara jalma nu nyarita kieu da kuring teh bisa rek salat teh kuring mah bodo taya kanyaho atawa sok aya anu nyarita kieu era kuring marek ngaji teh dan teu bisa bisi aya nu moyok da bodo tanu nyarita kitu teh kacida salahna eta teh sabab sakawajiban mah teu kahalangan ku bodo sajabana ti kitu ongko rumasa yen dirina bodo tapi nah mung diajar apan diajar teh wajib hukumna. Jadi nu teu daek migawe parentah Allah kalayan nyebutkeun alasan bodoh bari jeung mung diajar eta mah dosana jadi numpuk tah. Dosa ku dua ku tilu. Kahiji dosa ku mung diajar padahal dirina rumah sabodo. Kaduana dosa ku mung ngajalankeun parentah Allah kalayan alasanana bodoh. Bari jeung mung diajar padahal pangajian teu kurang-kurang. Buku-buku pelajaran ngaleuya hargana ge teu sabaraha lamun dibandingkeun jeung bubutuh sajena. Teu sakitu weh lajangnya da ari ilmu mah henteu aya tungtungna. Tibatan beak ilmuna kala beak umurna. Pokona mah asal nungtut diamalkeun sanajan saeutik ge. Ngara ka alam buahna ari diamalkeun mah. Sabab lamun ilmu teu diamalkeun sarua jeung tangkal anu teu aya buahan. Rugi mah kadahar hasilna. Cik bilani harita nyaritana beuki panjang bae wargi. Tin awahing ku hayang ngawarah ka nu jadi anaknya tanah ka Sikulup teh. Ujalan mapatahan kana hal-hal anu bener ceuk ajaran agama. Uluh eta loba geuningan ilmu teh nyawanya. Aduh. Narek mahi kitu wadahna mangkaning utek uing maleutik mah ieu teh. Cik Sikulup bari ngusap tarangna bari nyerenge panunan teu kabilani. Ari ujang perkara ilmu teu bisa diukur ku wadah teu bisa dibilang hitunganana jeung di ngalanna ge ente kudu sakaligus da urang na moal kuat apan ceuk paribasa ge ilmu tungtut dunya siar tupan jelas pisan carana nyiar ilmu teh ditungtut saeutik-eutik bari naon saeutik-eutik we asal ngeureuyeuh anu matak teu kudu bingung dina perkara eta mah sabab sakumaha lobana ge ilmu mah moal burung kapimilik asal urangna rajin diajar kalayan dibarengan ku diamalkeun da ilmu mah lamun diamalkeun teh lain ngurangan tapi bakal ngalobaan Jadi beki loba mikeunaan ka batur bakal beki loba namahanana.
Tak itu kekawasaan Allah. Cik Bilani bari neuteup ka si Kulup. Oh kitu nya mah, aduh nya atuh aduh batuk deui mah yeuh. Moal bingung ayeuna mama. Keun arek ditungtut teh ilmu teh rek dialas saeutik mah sugane lila-lila mah jadi ngalobaan sakumaha ceuk caritaan mah tadi. Nya syukur ari ka harti majang. Mudah-mudahan pamaksudan ujang teh dikabul ku Allah Ta'ala. Sabab maksud ujang teh halus geus wae ngobrolkeun perkara eta mah sakitu. Ayeuna maju geura mani heula. Heug tepungan kokolot urang anu aya di dieu kokolot ujang. Sakalian pamitan sangkan loba anu ngaduakeun ku hade. Sabab dibekalan doa ti kolot. Bakal lebih gede hartina jeung tibatan dibahanan duit. Heug malah ayeuna kana uing rek mani rek bebersih ngarah sakabe kokotor teh leungit nya mah nya. Uing hayang indit babarengan ieu. Maksud teh dibarengan ku doa ti kolot-kolot oge ti emak, timang lebe, timang ucin jeung ti bahaok. Ceuk si Kulup bari jung nangtung terus neundeun heula koja ka kamarna. Geus kitu torojol kaluar deui bari mawa anduk. Jur turun kaburuan. Leos indit ka cai maksudna marek mandi. Ari Bilani sajongjongan colohok bae neuteup ka anakna anu ngaleos ka cai. Jadi jiga anu hayang seubeuh neuteup pangawak anakna. Lantaran tina poe mimiti poe isuk mah cenah si Kulup terek miang hate Bilani aya sedih aya bunga. Sedihna peda rek papisah jeung nu jadi anak. Bungahna peda si Kulup geus babalik pikir sarta boga tekad anu hade rek neangan pangawuruh keur kahadean bari diuk teh pok Bilani ngomong sorangan. Nuhun Gusti nu agung. Mugi-mugi pun anak teh sing dipasihan taufik sareng hidayah. Sing dibukakeun hatena sangkan janten jalma nu utami, hormat ka kolot, nyembah ka Gusti. Ceuk Bilani bari terus kekerenyeman maca doa dua leungeun diranggahkeun ka luhur. Nya sanggeus sandalila jeung Bilani teh harita nangtung leos ka dapur terus trang-treng-trong meresan piring. Brek diasupkeun kana boboko ditumpangkeun kana beas. Geus kitu jurut Bilani turun kaburuan maksudna arek ka cai. Sorena si Kulup nepungan kolot-kolotna nyatana ka Mang Lebe, Mang Ucin jeung ka Bahaok oge ka Pak RT. Diunggal imah si Kulup nyaritakeun pamaksudanana sarta dipungkas ku menta pangdoa ti kolot-kolotna. Kusararea harita didoakeun kalayan hate nu guligah tur paroman anu marahmai. Kasih Kulup pada muji jeung pada mapatahan sangkan ati-ati salila ngalalana. Si Kulup nyarita ka sararea yen manehna rek miang pikeun neangan guru. Cag urang tunda heula kayaan di lembur Cihanjuang. Ayeuna urang nyaritakeun heula di tempat sejen hiji lalakon anu geus lila katunda. Nyata dua jajakan nu katelah Jaka jeung si Oher. Geuleuh sawatara poe ti samulangna ti Cihanjuang, si Oher nyampeur ka imah Jaka maksudna rek ngasakeun babadamian nu geus kungsi dicaritakeun. Samemeh unggah ka imah, si Oher ngageroan lah ti luar. Kak, aya di imah tawauh maneh euy. Cuk si Oher bari ngajanteng di pipir imah. Tila gero di jero aya nu nemalan. Aya euy, sok ka jero helah. Syukur si laing buru-buru datang euy. Jawab Jaka bari kolotrak harita muka panto. Jol manehna kaluar nepo si Oher. Telila terojol si Oher nyampeurkeun di bibir imah bari nyarita. Kabeneran maneh aya di imah ka euy. Lain kamarana kolot maneh euy. Areuweuh euy ka sawah. Sok unggah her urang badami nu bener euy. Heueuh nu matak dewek ka dieu ge rek ngajak badami ieu teh. Jawab si Oher bari kalacat unggah ka tepas. Gek diuk dina palupuh, sukuna disangunjarkeun salse pisan. Kitu deui Jaka diuk haripeunana. Pok harita nyarita. Rek kumaha pamaksudan urang teh her? Cik caritakeun heula rencana maneh ieu teh ngarapugung mikiranana euy. Kitu ceuk Jaka mimitian muka carita ngeunaan rencana manehna. Adu gancang ku si Oher dijawab. Kieu ka euy. Alah. Dewek teh geus badami jeung Kang Isong tah.
sarta geus dibejakeun yen urang manggikan nyeri ti pamuda urang Cianjuang. Ari jawabanana tina perkara ngabantu ka urang mah dong boro dipenta, sanajan teu ge ari manehna nyahoeun mah pasti dibantuan. Sabab urang ge pan kaasup anggota Kang Isong ieu teh. Tapi sampe Kang Isong ngerahkeun anak buahna pikeun mantuan urang, Kang Isong hayang puguh heula anu diarahna. Da kulantaran kitu Kang Isong mere saran ka dewek euy, supaya urang duaan teh nalungtik heula anu taliti di Cianjuang. Sarta kudu beunang heula tangaranna jalma nu geus ngaheureuyan ka urang bareto. Kitu teh babadamian jeung Kang Isong teh euy. Ceuk si Oher bari ngareret ka Jaka. Oh, kitu jadi lamun kitu mah urang teh kudu init heula ka lembur Cianjuang meureun nya. Pikeun maluruh manusana nu nyelakakeun ka urang bareto teh. Tapi kudu kumaha carana euy atuh. Kumaha ieu? Apan urang mah teu boga baraya di ditu. Ah, nah make kudu susah. Anu merang init dewe lah ka ditu mawa duit teh sing loba terus neangan warung tadi dinya urang kudu pinter ngulinkeun letah sangkan tukang warung nyaritakeun kaayaan di lemburna. Utamana mah urang kudu bisa mancing sangkan si tukang warung nyaritakeun perkara kahirupan pamudana. Sabab nurutkeun kabiasaan mah tah para pamuda teh karesepna teh sok ngagulung di warung boro-boro boga duit. Sanajan teu boge sok jiga heueuh baroga duit. Kitu tah rencana dewek mah euy. Halusna teh halus pisan euy. Alah, perkara duit uing tanggung jawab lah. Tapi sakumaha kebiasaan di lembur urang, para pamuda teh lamun ulina sok pas sore, malah sok nepikeun ka peuting. Jadi lamun urang hayang nyaho kana kahirupan para pamuda di ditu, urang kudu ulina peuting. Tah lamun kitu rek di mana urang sare? Da piraku ari kudu di Mamang Ucin mah. Era uing euy bisi kawasti heula, bisi golodogna anu ngaruwag deui engke. Kitu ceuk Jaka harita bari nyarenges seuri leutik. Kumanehna kasipta deui waktu guru bagana ranggap antaran golodog imah diruwag gusi kulu. Ih, balat maneh mah geuningan Jak euy. Geuna naon make kudu peuting sagala, pabebeurang ge teu naon. Apan urang mah rek neangan katerangan teh ti tukang warung. Ngan urangna kudu pinter ngomong sangkan tukang warung daek nyaritakeun kaayaan di ditu. Terus ke urang tanya aya sabaraha puluh pamudana, saha gegedugna, sanu pang bandelna, saha anu pang bangorna. Tah lamun katerangan ngeunaan eta geus kapanggih urang bisa terus kadesek tah pikeun menta katerangan di manehna. Ngeunaan kajadian di Imah Mang Ucin teh tah udah piraku tah ya bejana ka tukang warung. Tangtuna ge kajadian harita teh mata guyur sara lembur. Malah lamun perlu mah tukang warung teh kurang bare duit. Ngarabudal kanyahona lah. Sugane ngabejakeun ngaranna. Ngaran manusia nu geus ngahina ka urang. Kitu da carana mah euy. Bener binter maneh mah euy. Disangka boga babaturan teh uteukna mencar euy. Geus satuju euy lah. Malah lamun bisa mah urang init poe ieu keneh. Mumpung euy teu loba gawe ieu. Dalam mun loba pagawean mah ku bapa moal diidinan atuh. Ceuk Jaka bari neuteub ka si Oher. Ih hayu nah da dewek mah daek wae iraha-iraha ge. Ngan lamun init waya kieu mah teh etang tu buriteun sabab ayeuna mah geus beurang ieu. Heukeun nae buriteun oge lah. Apaan bari toge balik teh jam 12 peuting teh naon geuning. Tapi kumaha saterusna lamun jalma nu diteangan geus kapanggih. Rek dikumaha tah ku urang. Ari geus hasil kitu mah balik ke heula euy ka. Terus laporan ka Kang Isong ngan pikeun saterusna urang nungguan parentah ti Kang Isong. Ulah mawa karep sorangan bisi matak cilaka euy. Jawab si Oher harita bari gagaro. Ai heueuh nya euy. Tapi ceuk Kang Isong kumaha cenah? Narek dijero ka imahna atawa rek diondang ka dieu? Lantaran ari disiksa di lembur nama tangtu babaturanana budal kabeh meureun. Encan kolot-kolotna. Wargi anu nuju ngadongkeun ieu dongeng Sunda saha bae nya wargi di mana bae ayana bawa istri pamaget nu anu sepuhna. Utamina di dalam negeri ieu khususna di Jawa Barat, umumna di dalam negeri di Sabang duikeun ka Maroke. Anu seueur pisan anu komentar dina YouTube ngaturkeun nuhun nya ka wargi sadayana
anu parantos ngadaungkeun dongeng Sunda Landong Pang Brahmana oge urang anu aya di luar negerinya kuring aya ge nu laporan di Saudi bahasa daerah di Riyadnya teras di Abu Dhabi itu tah seueur pisan wargi sareng daerah-daerah nu sanes di Saudi Arabia teras di Amerika oge aya geunian di Taiwan aya di Korea aya teras di Malaysia nya Singapura seueur pisan wargi tah saderek-saderek urang anu resep kana dongeng Sunda kitu tah taran kalayan masihan komentar ngaturkeun nuhunnya ka wargi sadayana mangga atuh etang-etang Landong Pang Brahmana ayeuna urang lajingkeun bae carios Sikuluk bagian nu ka-30 wargi kanggo dinten ieu nya lumayan di ngadongeng teh rada nyeri punuk wargi tunggul wae umpama itu tunggul wa mengkol salit terus salit biasa kaicalanan dibaca gitunya tah kebah mana tadi teh otak tunggul ngadongeng maca buku wargi sadenanya sanes nyan diwara sareng sajabina sama kadang-kadang ditalar sabaraha cari supami dongeng mah aduh komo tos pelakuna seueur wargi na dongeng sabartos dongeng ieu tah ngadu teluh eta aki-aki sabaraha jadi bingung mandina teh seueur teuing suanten aki-akina sareng suanten nu sanesna warginya nemung lah alhamdulillah gitu wargi sadayana oge parantos ninga dina ngadongeng teh kieu warginya mangga urang lajingkeun carios Sikuluk bagian anu ka-30 ceuk Kang Isong mah rek diajak ijen mane rek diajak ijen cenah lah nyarek diajak tarung patunggalan nurutan para jawara cenah ngan dewek can nyaho euy teuing saha nu rek dipajukeunana ka hareup buating maneh ka teu naon lah da uing ge wani ari hiji lawan hiji mah ngan lamun uing eleh kudu buru-buru dibantuan ulang ngadaguan ripuhna lantaran uing mah boga panyakit aneh lamun tas kateunggeul teh sok terus cangkeul euy pirakonak jago kitu euy apaan bapa maneh bari teh kungsi tarung jeung jin bejana malan pika bejadadana cenah jin oge tah kusi ngadengeh teu lalakonna ceuk si Oher bari nyarenges seuri euy nya puguh he nyaho mah da bapa uing ge bapa uing sorangan kungsi ngadongeng malah tarungna teh jeung Mang Haris tadi baturan ku Mang Sarim cenah ari tarungna teh di pakarangan bumi palebe ngananjaka jina kasebelan teh jadi bangkong cenah atuh teh bisa dipintoankeun ka umum harita teh jawab si Jaka meureus pisan peda boga bapa nu geus kungsi ngalehkeun jin tah geuning nyaho maneh ge syukur ari nyaho maka euy sabab eta teh penting pikeun nambahan luang urang malah aya hiji hal anu perlu dikanyahokeun ku maneh di Cianjuang teh aya hiji pamuda anu umurna kagok euy kagok keneh ngaranna teh Sikuluk tah jelema balaweng jeung lenger lah kolot budak ge ngarasa teter laku si eta mah lantaran jelemana pinter jeung loba akalna deui sanu nyaho anu ngahina ka urang ge si eta ceuk si Oher bari pepeta nyaritana dari pisan dina nyaritakeun Sikuluk mah heueuh teu naon lah pan uing ge geus nyaho da maneh teh geus 2 kali nyaritakeun Sikuluk teh syukur ari geus aya taksiran mah meureun moal hese teuing maluruhna paling-paling kan tinggal neangan keterangan anu akur jeung eta beja geus kitu mah gampang lah karawod we naon hesena tewak mangkeluk hiji mah komo ari bolon keneh mah heueuh babari ngomong mah tapi dina perakna mah can puguh euy lantaran kelot-kelot urang Cianjuang ge loba nu taak bejana mah taakeun nya eta mah beja da can puguh kanyataanna mah bating leuleus kawas keuyeub apu keun uing nu bakal newakna adi geus puguh mah beda ge manusia sasiki ayeuna mah geura beberes lah jeung geura disalin heula pakaian urang arindit ayeuna keneh tapi kade ulah pomo bedog euy kitu ceuk Jaka bari jung manehna ge nangtung jiga nanti geus teu sabar pisan hayang buru-buru indit hayu atuh pek maneh ge geula beberes deui engke disampeur ku deweknya ceuk si Oher nguliat tudang jiga haroream jung atuh anu lailating euy kesal ngadaguanana lah moal paling ge setengah jam lah ceuk si Oher bari jero turun kaburuan terus ngaleos ngajugjug ka imahna ari Jaka suka imah rek dangdan jeung nyadiakeun anu perlu dibawa
Heuleuh sawatara waktu wargi Jaka jeung si Oher teh geus ngagardi garita arek ngajugjug ka Cihanjuang. Duanana darangdan manis saged pisan. Papakeanana saringset dina cangkeng nyolegreng bedog teu beda jeung jawara bae. Panon poe harita geus mengok ngulon panasna karasa bade ngajeletit retep kana dampal suku. Tapi duanana jarong jon bae limpang bang gagah. Panas poe teu dirasa kaayaan mani lenglang mega sirna taya nu tembong. Atuh langit anu bulao katempona mata kuas. Dina wanci kitu manuk-manuk teh teu aya nu wani singkalayang jigana teu kuateun ku hawa panas mani nyongkab. Gelang ruyuk singkarlik disada patarik-tarik jiga nu nangtang hujan. Manehna ngarasa halabahab hayang nginum teu wani turun ka darat. Balong jeung walungan dijaga ku manuk manintin jeung saeran teh. Dina waktu nu sarua di lembur Cihanjuang ge aya nu indit hiji Jaka make papakean jiga paninggaran. Calanana gombrang, harita ngagober, jatana nengahan bitis rupana hideung, bajuna kampret hideung. Ari sirana ditutup harita kudu dukui samak nu make tali. Sangkan teu himber lamun katebak angin. Dina cangkeng na ngagaplek bedog bari nyorendang koja nu dieusi bungkusan. Limpang nasarse bangun taya karingrang, malah make ngaheot segala rupa, unggal lengkah dipilampah kalayan taliti, teu sologoto kawas anu moro. Ari horeng si mana horeng eta teh si Kulup anu geus ninggalkeun lemburna, maksudna rek neangan guru sakumaha anu geus dicaritakeun ti heula. Harita si Kulup lumampah maju kawetan sedegen panon poe geus aya di belah kulon. Atuh teu matak serab sabab cahaya panon poe ge nyorot kana pundukna. Kitu sababna pangna si Kulup hayang indit liwat lohor teh bari limpang sok pok si Kulup ngomong sorangan. Cuk Mang Lebe cenah. Ngalah. Di belah wetan teh aya lemur ngaranna teh si Karancang. Lamun di sorang ku leumpang salse lilana teh kira-kira setengah poe cenah. Jadi pidatangeun ka ditu teh kira-kira wanci magrib meureun. Meujeunna jiga nama. Tapi di mana aing sare lamun kaputingan, mangkaning teu boga dulur aing mah. Tapi kumaha engkewe nah sare di garduhrona ge bisa lah. Aing hayang nyaho di lembur si Karancang teh aya anu jago atawa moal. Lamun aya rek dijieun guru ku aing, tapi rek dicoba heula pangabisana. Ceuk si Kulup ngomong sorangan, ari sukuna jongjon ngalengkah salse pisan. Manuk cangkurileng jeung tikukur mani balger disarada rame pisan ngajajabkeun si Kulup anu keur lumampah. Limpang nabi kelila beki jauh, lembur Cihanjuang geus teu katempo deui lantaran kahalangan ku pasir kelor anu ngadingding jiga benteng. Si Kulup mapai-mapai jalan satapak anu rembet ku jukut pait jiga langka katincak. Luhurna ngaroyom rungkun kaso jeung saliara. Jalan teh sadilana harita pungkal pengkol. Jadi matak bosen. Rajieun manggih lempeng saeutik atuh ditema ku nanjak mani nanjeur. Lamun leumpang sakapeung mah kudu muntang kana rungkun eurih wargi. Tah sabab jalanna tarahal loba batuan anu puguh di pagunungan teh. Tapi sok sanajan kitu si Kulup teu arana subaha. Manehna jongjon limpang kalayan sabar, kesang nu nyerolok dina tarangna cukup ku diusap bae. Terus dikepretkeun ka gigir, saterusna neker deui nanjak. Panon poe bikilila teh beuki turun, langit anu bersih geus mimiti di balaan ku mega bodas anu ngayang. Panasna poe rada ngurangan, katambah-tambah hiliwir aya angin leutik ngadalingding, atuh puguh matak seger kana awak. Sora manuk beuki rame, jiga anu keur sukan-sukan saruka bunga bari sing aracrog dina dahan kai. Saware sok sing kaleper haliberan lamun kagebah ku si Kulup nu ngaliwat. Jiga nama sarieun lantaran si Kulup jiga paninggaran. Mangpuluh-puluh pengkolan geus kaliwat sabaraha pasir geus katincak telila beras si Kulup ka cukang pasir palebadinya manggih jalan nu datar jeung lempeng. Adu gandeang si Kulup limpang bangun senang
pok ngomong sorangan bari ngusap kesang dina pipina. Tah geuning aya nu datar yeuh. Paingan cek dongeng lamun manggih nanya kudu seuri, lantaran rek manggih mudun jeung datar. Lamun manggih mudun kudu ceurik, lantaran bakal manggih nanyak jeung datar. Tapi salah keneh eta teh. Lantaran matak bingung aingna. Lamun aingna manggih datar, aing kudu kumaha? Na kudu ceurik atawa kudu seuri? Lantaran aing mah can nyaho. Nah atas datar teh nanyak atawa mudun. Bingung lamun kieu mah ieu Lantaran lamun aingna aing seuri ari pek teh beak datar manggih nanyak. Rugi seuri aing meureun. Sabab kudu ditungtungan ku bageud yang hareupan nanyak kitu tah. Lamun aing ayeuna ceurik ari pek teh beak datar manggih mudun. Rugi deui wae ceurik aing. Lantaran yang hareupan mudun udah goreng kasebutna lamun tas ceurik tuluy seuri mah. Leuheung lamun eueuh batur kumaha lamun aya nu nempokeun. Apa disangka jelema teu hideng meureunan anu pungguh mah kudu waspada we. Rek nanjak rek mundun teh aing kudu siap siaga. Nanyak heug mudun heug, datar syukur eta nu diteda. Ayeuna aing rek eureun heula ya. Kitu cenah wargi ceuk si Kulup bari koloyong kahandapeun tangkal ki hujan. Anu kabeneran bani ngujupuk matak betah. Akarna ungkaringkal jiga orai, gek si Kulup diuk dina akar. Bret-bret kancing bajuna di laanan, braidana muka terus digeberan ku dudukuina. Padahal harita teh aya angin maninga hiliwir. Tapi karasana ku si Kulup kurang tarik. Lantaran awakna panas urut lempang anu sakitu jauhna teh. Sanggi salalila terus si Kulup muka bungkusan anu aya dina koja. Nya barang breh teh tetela uras jeung gorengan pamahanan indungna. Kop nyokot hiji am di dahar bangun nikmat pisan. Ari keur cape mah uras naon teh? Ari keur cape mah uras jeung gorengan oge ngeunahna kaliwat saking. Si Kulup mani peureum beunta tina wahing ku nikmat. Beres ngadahar uras pok si Kulup nyarita. Nuhun mah. Geuningeunna hakaneun pameri indung. Kaduhung aing sok kadulu digawe. Lamun dipapatahan sok ini dititah ngala suluh embung, ngala cai sudi, ka kebon komo ka sawah wegah. Pagawean sapopoengan ulin jeung ulin wae. Jaba matak ngalibutkeun batur. Loba pidorakaeun teh aing teh. Ngan untung we balager boga indung jeung kolot teh. Da cacak lamun manusia barangasan mah aing teh ku indung ditalapung meureun ku bah aok pasti dicabok. Kumang ucin malah burung ditampiling. Kumang lebe moal teu dikepret, tapi untung pisan. Sarerea balager ka aing mah. Saurang ge eueuh nu wani nyarekan ka aing. Mata kitu ge nyaaheun ka aing meureun. Rek eling ayeuna mah aing teh yeuh. Ceuk si Kulup bari meresan di papakeanana. Bungkusan diasupkeun deui kana koja. Rap dudukui dipake, jung harita teh nangtung lalaunan. Maksudna mah arek neruskeun lalampahanana. Aturet kabelah wetan si Kulup rada ngahuleng. Lantaran tetela aya 2 jajaka keur ngageredig leumpang muru ka manehna. Oreng teh si Oher jeung si Jaka teh. Duanana geus tepi kalebah dinya. Beungeutna oge harita bareureum. Bari nyarolok ku kesang. Ari bajuna barase bakat ku juuh ku kesang. Atuh anu duaan teh biklila beuki deukeut ka si Kulup. Sedengkeun harita si Kulup anu geus rek indi teh jadi ngarandeg deui. Malah gek diuk di dina akar panonna molohok ka Jaka jeung Oher. Lantaran si Kulup geus asa wawuh ka eta Jaka. Barang diinget-inget teh waktosna wargi sadayana henteu nya kapannya. Tepina urang pungkas dicekapundikeun ka dieu warginya. Dongeng Sunda dina judul Si Kulup wargi. Karangan Kiliksa dina dinten ieu nyata bagian anu ka 30 wargi. Pamugi sakali deui esok sanaos mangrupikeun dongeng sing tiasa ngajantenkeun landung pangbeberah manahnya wargi. Ulah hilap ye subscribe-na diantos. Kalian di dongeng sakumaha biasa didugikeun dina YouTube dina channel @manggina-marah. Atur nuhun wargi sadayana ku perhatosanana wilujeng paturai insyaallah enjing na waktu anu sami pamugi urang sadaya tiasa dipangdongkeun deui
Atur nuhun sakali di keperatosanana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.